Timbangan aduh sate. Mama, Naon si ayah? tadi hello mah. Naon? Papa yang ngobrol ya mah. Ngobrol naon ya? Ya yang ngobrol we papa. Tadi hello mah. Naon sih ya? Calik lah calik. Naon ya? Kumaha eta beuteng teh karasana ayeuna. Nah, kieu we ya. Aya nu menjelut ka dieu aya kanu ieu tarang baga. Oh. Menjelut. Heeh, siga nang tereh ngalahirkeun ya. Sugan main bola budak di jero beuteung. Kumaha aya ulah cicing wae atuh usaha. Nya ayah ge da niat mah yang usaha cuman can aya pagaweana ayeuna mah udah kumaha sih Nya neangan atuh ayahna. engke Dari kudu cicing wae ngopi ngudut mah da moal meunang. engke kedeung lah. Tuh aya mah geus aduh perjalanan wae ya budak kumaha ya. Ayah mangkat heula tuh nya jangan pada melan. Heeh. Doakeun ku Mimi. Lebay. Doakeun ya. Nya mama dadah. Dadah. Dong di mah pusing dong-dongan mikung we lagi hutang aing dukara rablek duit lah sakio kieu deui aing ka sawah ngurak deui aing mulai jeung leutak we ya kieu mah jore aing mikiran hutang kene aing mantau aing marek ngurak aing kalau belut lah pemajikan aing mah oleh oge buat kieu. Ari kukumbah nungguan si papa nangan incis setelah gasna nya beas teu boga aku kudu masak cai mah ampun jeruk teh mengkieu-kieu teuing atuh aing mah kemana dan si ayah teh lah pisan lah beas teu boga aing nasib sugan we di warung anu mere arek nganjuk ka warung sugan we anu mere mau lagi kan maya lah. Iya karena ngangkis. Saya kamu saja lo kalau enggak jangan iya yang menambahkan ya yang di panggaya. Papa heula nya. Enggak montok. Ningali aya henteu. Ya. Pugu ieu keur neangan salaki pugu. Kamananya? Pasang togel. Pasang togel.
Yo beas eueuh nganjuk teu dibere. Kumaha ieu nya? Kawarung dipati nganjuk. Oh, ka ditu. Geus urang ka di jalan nya. Salah kieu. Jauh teh lah. Tinggal salah kieu urang itu. Ya, kau tuh banyak kan yang bukan goler, udah. Mana? Oh, itu. Oh, be nuhun nya. Tinggal salah kieu uing itu. Astagfirullahaladzim. Saha. Tadi mah nilai gitu tuh. Di sawah. Oh, di sawah mana? Murah. Baik, jangan dulu tuh. Oh, mani. Budak besar. Ngurak ujung ngurak bukan salah kita. Ngongkur gede botong kiyo. Aing keur ngurak kan bebenangan geus jongplak-jongplak ke hidang. Balik atuh ayo. Baik. Pagawean teh malah pelut wae. Oh, Usaha mambung. ya aing mah neangan duit. Naon duit. Kieu gitu hidang. Jelas eueuh. Ini dijongklok-jongklokkeun. Ayo balik. Ya, bonang be. Bonang nuhun nya di bejaan.